Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 22. Faslun ari eta hiji pasal yajibu wajib naon al istinja'u bebersih min kulli rotbin tina saban-saban babaseuh. Kharijin anu kaluar minas sabila ini tina palawangan dua. Gairil mani anu salianti cai mani. Bebersihna teh bil mai kumake cai. Ila ayat huro nepi ka yen suci naon alma halu tempatna. Ayam saha atawa yen ngusap si jalma hukana ayam saha atawa yen ngucap si jalma gitu hukana itu maha bisalah si masahatin kutilu pirang-pirang usapan au aksaro atawa leuwih ila ayan ko nepi ka yen bersihna amahalu tempatna wa in baqiya sok sanajan nyesan asaru tapak itu bikoliin ku anu ngudar itu tahirin anu suci jamidin tur anu teu asgoiri muhtaromin anu henteu dimulyakeun ku sara min goirin tikolin bari tetep tina henteu aya na punduh pindah wa qabla japapin jeung tina samemeh garing. Paslun ari eta hiji pasal wa min syurutis sholati jeung eta tetep tina sapalihna pirang-pirang syaratna salat at-taharatu ari susuci minal hadasi tina hadas al akbari anu gede. Wa huwa jeung ari itu hadas ageung teh kitu maksudna mah susuci tina hadas ageung teh agoslu eta teh adus gitu. Walladzi jeung ari anu yujibu anu ngawajibkeun ieu ladzi hukana itu goslun khamsatu asya'a eta 5 pirang-pirang perkara. Khurujul mani nyaeta kahiji kaluarna cai mani wal jimau jeung kaduana ngajima wal haidu jeung katiluna haid wan nipasu jeung kaopatna nifas wal wiladatu jeung kalimana ngajuru. Wa furudul gusli jeung ari pirang-pirang farduna adus isnani eta teh aya 2. Niatu raf'il hadasi nyaeta kahijina niat ngilangkeun hadas al akbari anu gede. Wa nahuha jeung eta umpamana gitu niat raf'il hadasil akbar. Wa tamimu jamil badani jeung kaduana ngawlatran sakabeh badan basyaron dina kulitna wa sya'ron jeung dina buluna wa in kasupa sok sanajan kandal itu sya'run. Paslun ari eta hiji pasal syurutu taharati ari pirang-pirang syaratna susuci al islamu eta kahijina islam. Wa tamiju jeung kaduana hideng wa adamul mani jeung katiluna henteu ayana anu ngahalang min usulil mait tina nepina cai ila magsuli kana anu dikumbah. Wa sailanu jeung ngocorkeun cai wa yakuna jeung yen buktina ama caina mutahhiron eta teh anu nyucikeun bi alla yuslaba ari gambaran tetep kurekaan yen teu bisa di udar teu bisa dipocot teu bisa dilaan naon ismuhu atau dieuweuhkeun bisa naon ismuhu ngaranna itu cai bimukhalitatin ku sabab perkara anu nyampuran tahirin anu suci yastagni anu narima sugih on alma ucai anhu tina itu non mukhalitoh gitu atau anhu tina itu nya tohir ya gitu mukhalitoh tohir gitu. Wa alla yatagoyaro jeung yen ulah robah
itu maun gitu binajisin ku sabab najis gitu. Kalau sok sanajan bukti itu tagoyur nanti itu barobah nanti tagoyuron eta barobah ya siron anu saeutik. Wa ingkana jeung lamun mabuktina mau cai duna kulataini eta kurang ti dua kulah zida tadi tambahan wae itu maun. Wa alayulaqiya jeung yen ulang ngeunaan hukana itu maun naon najsun najis itu atau nya hukana itu maun gitu nya naon najsun najis goiru ma'fuin anhu anu teu dihampura walas tumila jeung yen ulah dipake itu maun teh pirapil hadasi dina ngilangkeun hadas gitu. Au izalatin najis atawa dina ngilangkeun najis. Waman jeung ari saning jalma lam yajid eta teu manggihan isiman ama kana cai au kana atawa bukti itu siman teh ya duru eta madarat ya duru au kana atawa bukti kelakuan jeung tingkah ya duru eta ngamadaratkeun huka itu siman naon ama ucai tayammama tatayamum bae itu siman bada duhuril waqti dina sabada asupna waktu. Wa zawalin najasati yang dina sabada ngilangkeun najis gitu. Wa maripatil kiblat jeung dina sabada nganyahokeun kiblat biturabin ku make taneuh kholisin anu meles tahurin anu suci lahu anu eta tetep bogana itu turab teh gubarun ari peledug fil wajhi tatayamum teh fil wajhi dina wajah wal yadaini jeung dina dua leungeun yuratibu anu nartibkeun si jalma huma kana itu wajhun jeung yadain bidarbataini ku dua kali gebragan biniat istibahati fardhu sholati ku make niat ngameunangkeunna fardhu sholat ma'an naqli sarta namindahkeun wa mashi awalil wajhi jeung sartana ngusap kawitanana wajah.